jelema bisa ngabohongan lahiriah, tapi itu bisa ngabohongan batin. Di lahir eta teh ciri dina besi batin. Dan kadang ciri eta teh sok dieuweuhkeun. Terkadang ciri eta teh leungit disamarkeun supaya batinna teu katingali. Sajalma anu ngagungkeun ka Allah, maka sakabeh makhlukna bakal ngagungkeun ka eta jalma. Sajalma anu hatena ngaheulakeun, mentingkeun, prioritaskeun ka Allah, maka sakabeh jalma, sakabeh makhluk bakal ngamuliakeun ka eta jalma. Kumaha ciri pengagunganana nyaeta ku ngalaksanakeun parentah Allah jeung ngajauhan laranganna. Secara lahiriah ya. Jadi kumaha cara ngagungkeun Allah secara lahiriah nyaeta ngalaksanakeun parentah Allah, ngajauhan larangan Allah. Eta ciri. Yang tadi teh ciri teh kadang eueuh. Jika jelema lalaki cirina teh supaya kaharti, cirina teh aya kumis jeung jenggotan. Eta ciri lalaki. Da awewe mah teu aya kumisan jeung teu aya jenggotan. Jadi lamun aya hafal ieu lalaki atawa awewe, mun aya kumisan jeung jenggotan geus pasti we lalaki. Nah, tapi lamun misalna kumisna jeung jenggotna dieuweukeun teu matak jadi awewe, tetep we lalaki. Da kumis jeung jenggotna eta mah ciri. Tanya kitu deui para aulia, jelema-jelema anu soleh, jelema-jelema anu deukeut jeung Allah itu kabagi dua. Jadi aya anu lahiriahna teh sarua jeung batiniahna katingali. Aya di anu lahiriahna teh ngabedaan jeung batiniahna. Jeung urang kumaha? Jeung urang mah tingali we lahiriahna. Jeung lamun misalna lahiriahna kurang halus, ulah sudon. Nah, kitu arahna ka mana yang ngobrol? Hah? Kalau di Al-Quran ayatna kuling dulu kul ungduru mada fis samawati, tingali kumaraneh kabeh naon perkara nu aya di langit. Tingali kumaraneh kabeh perkara anu aya dina ciptaan Allah. Tingali kumaneh naon aya di langit, tingali kumaneh naon aya di bumi, tingali kumaneh naon aya dina ciptaan Allah.
Itu kieu bahasana teh tingali kumaneh langit, tingali kumaneh bumi teh, tapi tingali kumaneh naon aya di langit, jeung di bumi jeung sakabeh makhlukna Allah. Namun urang ningali langit, ulah katingali langitna, da Allah mah teu marentahkeun ningali langit. Allah mah marentahkeun tingali naon nu aya di langit. Lamun ningali naon nu di langit nya katingali langit unggul, tapi lamun urang ditapakuran ketika ningali langit kudu bisa ningali kebesaran Allah. Itu maksudnya. Di langit aya bulan, ulah ningali bulan, tingali naon nu aya dina bulan. Naon kebesaran Allah. Mun urang ningali makhluk, ulah ningali makhlukna, tapi tingali kekuasaan Allah nu aya di makhluk. Mun urang ningali lampu, pan lampu ieu kan caangnya tina listriknya, tina listrik. Kalau misalnya hujan kamari geuna pegat, ieu teh nu teh kabelna paremnya. Di mana sumberna ieu listrik? Di PLN nya, PLN tina caringnya. Lamun PLN eueuh parem. Tah urang tingali matahari, matahari kan hurung wae. Eta tapakuran ku urang. Sehingga kapanggih kebesaran Allah. Dina bencana-bencana yang sajabana. Tapi sebenarnya mah teh kudu ningali jauh-jauh teh ningali ka diri urang sorangan. Di panon, dina buku, panon ya. Panon teh bisa bolak-balik banyak. Bener teh, bisa kalau, bisa kanan, bisa kagigirnya. Bari teu make oli teh. Nya teu make minyak. Kabayang namun bisa panon teh kudu make oli ya. Geus meunang sabulan teh seuseuh teu bisa ngalieu ku olian, teu bisa bulak-balik. Datang ka mangkore-mangkodo ieu panon ieu teu bisa kalur ka handap ieu Pak. Polina juga nama pihak ieu. Kan teh kitu. Angger we. Nya. Tuluy urang ningali sorak. Ieu jelema kabeh di dieu 20 ya, 20 orang aya ya. Kan ti corona mah sarua nya. Bener teh. Ti corona mah sarua, tapi sorana beda-beda. Ya. Surana beda-beda. Tah teh kudu bisa kumaha cara ngongkoh ti corona sarua, tapi pas kasara beda. Ya, aya sorana anu alus, aya sorana kurang alus bedanya. Aya nu sorak teh ngareunaheun. Didengena teh banyak. Nah maka kudu bisa ningali kana sakabeh perkara nu katingali teh kagungan Allah. Diajar ayo urang kan sholat mengelaksanakan kafarduan atau kewajiban hiji niat ibadah naon urang kan supaya teu disiksa minimal kitunya atau hayang ka surga. Kan jelma-jelma anu geus luhur mah dina makomna manehna salat mah lain hayang ngahindar dina siksaan lain hayang ka surga deh. Tapi eta mah wujud dina pengabdian dirina ka Zat anu Maha Agung. Jadi ngagungkeun eta ngagungkeun Allahna. Jadi lamun maca tasbih teh maca tasbih saja ngagungkeun Allahna.
Lamun misalnya ngaji teh saja ngagungkeun Allah, nah maka saja manusia bisa ngagungkeun Allah minimal urang lahiriahna nya suku-suku mah bisa secara batiniahna, maka sakabeh makhluk bakal ngagungkeun kayak tadi. Tinggali para nabi, para rasulnya di Al-Quran pada sebutnya nami-namina Nabi Sulaiman, Nabi Adam, Nabi Nuh, jeung sajabana. Padahal teu kajamana jeung bare tahun katukang eta, tapi kurang kakenal. Wow. Nepikeun ku Allah dicantumkeun dina Al-Quran sehingga urang teh saeta jelema teh jelema nambahkeun ka Allah sehingga eta jelema teh diagungkeun ku jelema-jelema teh. Urang ningali mama sempur kan urang menyang anu deukeut teu pati ieu teh nya, teu pati naon teh. Tapi eta nu lamun misalna keur Allah mama sempur aya saminggunya waktuna teh. Lamun pas hari hana itu macet. Di luar Jawa Barat teh aya tah anu ka sempur. Geus kuku lamun urang berbicara Tuan Syabul Qadir Al-Jailani pan lain orang Indonesia eta, tapi aya hawana kabeh jelema harapaleun pokona mun jelema Islam ya pokona itu hampir keseluruhanana hafal ka Tuan Syabul Qadir. Bahkan sok minta ngalap barokah ku hadiah ya, ku tawasul, ku namina dimuliakeun ku sakabeh jelema sabab eta Tuhan teh waktuna teh beak baheula tirukna ku ngagungkeun ka Allah.